Kedeung deui adan ya. Amananya si Kia. Jam sakieu can jol keneh wae. Cenah rek buka di dieu. Nyok kieu mah kuring tita tadi meureun ka warung meuli keur buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana maneh Kia? Sugan teh mah jadi ka dieu. Jadi atuh. Sorangan kosan teh. Baru udah kemana? Tuh, geus ka warung ti heula. Mana sih ke warung atuh? Heuh, panunggan maneh. Cenah rek ka dieu. Pura-pura telat. Nah, cenah ieu pan. Bieu teh maneh heula ieu keur buka. Alhamdulillah. Buka oge euy. Urang geus teu kuat hayang ngarokok. Kalau rokok lah buka puasa mah disunahkeun lagi belum misal-misal coklat kuring ge Kitu pisan. Masya Allah, tabarakallah. Nya buka mah atau cek barudak santi mah iftar kudu amis-amis. Sunnah nama ku kadaharan anu asak lain ku seuneu, ku buah-buahan. Misalnya buah anu dipika seneng ku Kanjeng Rasul diantawisna korma hiji atau tilu atau lima ganjil eta sunnah ku korma teh. Jadi lamun buka puasa ku korma eta hukumna sunnah. Teu aya korma ku caup teu aya ku caup ku ceheran mangga da eta mah tadi sunnah. Ku korma mah atau ku buah-buahan saja nu aya di urang empek eta mah da sunah teh nya. Tuluina lamun misalna hayang ieu buka kudu manis-manis tadi rek nginum cai we bari nempo abah bisa eta oge da abah manis euy deudeuh. nah sekali-sekali korma atuh Meunang ieu teh. kae Cik, kurang cobaan. Nah, aku korma mah teu hurung-hurung Kia.